ku Kang Rudiansa urang leles keut kalayan nyenak jejer carios nyaeta lawon bodas bagian katilu supados henteu nyangkolong teh kana waktos sumangga tur sadayana urang kawitan bae sok keur Aduh cilaka ya mah cilaka dong wah gitu Susi anu jadi korban teh tapi sadeui cenah berduaan cenah Dod pikeun sakitu kalina Abdul jeung Dodi ngadon silih teuteub bisa jadi ya mah ye Susi dul bisa jadi dul korban pertama teh sabab panan manehna mimiti anu leungit tiasa pila moal aya anak deui tuluy dipinasa ku nulik meureunna tapi saurang deui mah urang ge teuing teu hafal teu nyaho lah pokona tembal Dodi langsung srek wae hatena teh buah-buahnya Susi jadi korban anu dimaksud teh tapi Bah Edo harita nyebutkeun aya 2 korban nasaha atuh 2 korban teh lebeng can kapikiran kuat kuduanana oge harita tembong Bah Edo meremkeun panonna harita teh pikeun musatkeun ku panon batin teu lila brai deui peunta Bah Edo panon ngomong nu geus maot teh di antarana bener ya eta teh Susi jeung anu ngaranna Ihsan itu tah anu katarimana ku batin kaula mah itu tah sarta babaturan anjeun anu sajana ayeuna keur bingung jeung teu sadar di alam nyata mah geus jam 12 peuting di alam lemas mah karek jam 8 peuting bari ayeuna teh ngadon aya dedemit anu ngagoda jeung nyingsieunan kamaranehanana kudu gancang-gancang di tulungan eta mah euy genting ieu mah yeuh nama tuh nam urang ayeuna mah kapila ayeuna babaturan mararane keur nuhuan ditulungi aslina teu abah mah hayu pitakeun ceuk Bah Edo ngajakan Dodi katut Abdul kapila harita teh sedengkeun Dodi jeung Abdul ngadon pating rarenjag Dodi kadenge ngomong deui harita teh Bah ngeunaan Susi anu jadi korban bisa jadi bener Bah sabab eta pisan anu keur diteangan ku abdi duhan teh Bah tapi Ihsan nah bet jadi ngilu jadi korban jabaning pila teh leungit tinggal kuburan nu aya tadi teh pocong we Bah aduh matak sieun Bah pating perik arajruk nyalampeureun deui Bah ceuk Dodi setengah teu percaya tong lobat rumahnya sia tong lobat tanya ayeuna mah teu waktuna ya hayu pokona mah tuturkeun abah lamun pabaturan marane ayeuna anu sajena hayang saralamat pila teu eueuh masih keneh aya ngan tadi mah marane kapangaruhan ku ilmu panyerap rupa tatampuan marane jadi teu beres eta teh hayu burukeun tuturkeun abah ieu Bah Edo ngakedik lempangna pangheulana ningalkeun imah dituturkeun ku Dodi katut Abdul anu keur tagiwur jeung samar pola harita teh mikiran eta kajadian Dodi jeung Abdul teu loba deui omong gede duanana terus talempang nuturkeun Bah Edo make seuneu obor harita teh jeung waktu tiluanana nepi ka tempat pila aneh pila teh memang aya jadi aya deui ngan kaayaan poek taya lampu acan anu nyaangan eta pila panto kacero polongor muka katingali harita Bah
Nyaan we bah. Pila teh jadi aya geun bah. Aya deui aya nama. Tapi kayana parwae kieu nya bah. Babaturan abdi kamarana geuning. Teu aya katinggalina bah. Cek Dodi harita helok bari habentumanya kasih abah. Abdul kadenge nyambungan. Mohon bah. Kamana geuningan ieu teh babaturan abdi jeung teu araya kieu. Cek Abdul bari nuturkeun ka jero pila harita teh. Bah Edo teu ngomong, harita ngadon ngantalkeun curug kana bibirna nitah Abdul jeung Dodi jararempe. Dodi jeung Abdul cep atuh jararempe sarta ningalikeun Bah Edo anu terus konsentrasi harita teh mapatkeun jampe panyinglar setan jeung pikeun ngapedol babaturana Abdul katut Dodi sakabeh anu memang keur kapahung di eta alam lemes. Ngan upaya gede resikona pikeun ngalakukeun kitu teh lamun seug teu mampu ngabedol bisa-bisa kudu Bah Edo anu jadi ngambah ka alam lemes. Kocapkeun deui ayeuna di alam lemes kabeh jadi narambahan takiwur hatena sewang-sewangan teh lantaran Susi jeung anu maluruhna can moal-moal datang harita. Ulang kudu indit dengan Susi kieu carana mah mai da geuningan nu sajana oge bet ngadon ngampleng teu mol-mol nepi ka ayeuna. Yeni harita maksa hayang init ti eta pila kumaya dihalangan tapi keukeuh harita teh. Ulah yen ulah indit tong nambahan kahariwang sakabeh. Tempas mumu mairan ku caritaan tapi Yeni harita teh ngadon morongos ka mumu. Gandeng pan maraneh teh nyaho yen salaki aya di luareun ieu pila neangan eueuh tapi neangan oge ngadon ngararampleng geuningan nu diteangan oge cantang tu kapanggih. Nah teu maraleng kanu jadi salaki Randy jeung Mang Man keur ararindit cikeneh panepungan Mang Ucup ka imahna sabab aya tanya keuneun cenah. Harita ceuk Yeni tandes tapi dina kayaan keur kitu cerik Silpi kadang jol ngajari ku dapur sabab Sinta ujug-ujug kasurupan bari rek rajang kamanehanana beungeutna jadi pikasieun karijut jeung sepa tina sumutna ngaluarkeun getih hideung beungeutna buringas jiga anu rek nandasa ka Silpi anu keur unur-unuran soak nempon anu keur kasurupan. Kuku-kuku leungeunna ngadadak meranjangan bari hararideng kabeh. Buukna ngadadak usut jiga anu tara di sisiran. Sorana atuh ngadadak beda. Sora lalaki lain, sora awewe ge lain. Sorana mungguh semu ngakerem. Silpi. Iyo cing deket Silpi. Oh Silpi. Kadi cing deket si aku ngilu jang aing. Silpi. Oh Silpi. Cek anu nyurup ka Sinta duka teuing saha anu nyurup nama ka Silpi bangun anu aya kepanasaran katingalina bet gemes pisan jeung mimiti nama halon sorana teh saterusna jadi nyentak. sadar Sinta ya kuring Silpi. Silpi maneh teh nya mata kayu ngilu ka kuring ka nagara aing urang hirup nyorang kasenangan di ditu jeung aing. Embung teu wawu jeung anjeun anu nyurup ka Sinta keluar sia kurang ajar tina ragana Sinta keluar. Tempa Silpi nolak kana pamentana eta makhluk. Sinta anu memang keur kasurupan teh jadi tambah puringas bae jeung galak.
Blesat lumpat ka pelebah Silpi anu langsung ngacerit bari meremkeun panona asa-asa saged gepun awakna dirontok ku Sinta. Sedengkeun Sinta waktu cirimna lumpat teh harita langsung daplok di luhur lalangit dapur. Ngadaplok jiga cacat bari sirah nampurilit ka handap. Purolo ngutakeun getih turang ngabaseuhan awakna Silpi di handap. Tapi eta kabeh ngan ukur tetempuan Sinta wungkul. Maya, Yeni, Lisa jeung Momo karek pating kurumui ka dapur harita teh bari terus pating raranyu kaget nalika nempo Sinta kasurupan teh. Momo rikat harita ngacewang leungeun Silpi anu keur meremkeun panona lantaran soak. Silpi, buru ka dieu Silpi. Cek Momo bari ngabedol leungeunna Silpi dibawa ka tengah pila nuturkeun anu sejen. Sinta anu masih kene kasurupan teh terus ngaluarkeun suara anu aneh bari ngacak-ngacak parabot di dapur leungit kasadaranana. Rak piring papurisat diacak-acak ku manehanana harita teh. Hunggu hariwang atuh. Heug dipila teh awewe hungkul lalakina kaluar kabeh. Jeung salila Sinta kasurupan teh lampu pila ngadadak rebrai hurung pareum lir aya anu nyoo. Maya, Yeni, Momo, Silpi, katut Lisa kabeh harita lalumpatan ka jero kamar teu waraneun misah. Kajeun ngahiji bari hatena ratu tutunggulan harita teh. Sinta bari ngoronang asup ka tengah pila. Luak liuk neangan mangsa puguh lain Sinta atuh tapi bangsaning dadamit anu nyuruh kana dirina Sinta mangaruhan kana pikiran katut paripolahna harita teh. Caturkeun ayeuna di alam nyata. Bah Edo ngareret ka Abdul jeung ka Dodi. Pok nyarita. Peureumkeun ayeuna mah wayahna nya. Peureumkeun panon aranjeun duaan ye ayeuna urang nyaba deui ye ka sabrang ka Palembang. Ceuk Bah Edo, Abdul jeung Dodi teu kalangke harita teh reup duanana meremkeun panona masing-masing pikeun ngambah deui ka alam gaib. Ceg tilu cirim harita geus pindah alam tapi anger asa dipila anu tadi. Bah Edo harita cumarita deui. Heuh, geus ayeuna mah sok beuntakeun. Heuh. Ceuk Bah Edo kituna teh nitah ngabentakeun sarta nepak duanana Abdul jeung Dodi teh. Brai atuh Abdul jeung Dodi gancang ngaparintakeun deui panona. Kebeg duanana pating raranyu harita teh. Kayaan pila jadi cararaang ngan kayaan parabot pila nyampak acak-acakan dina ubin jeung temok atra aya tapak ramo jelema bari pararanyang bareureum ku getih. Jeung kadenge deui di kamar tengah aya sora awewe anu sing karoceak. Di luhur wangunan tingkat kadua kadenge sora anu aneh. Laju Abdul harita nyelukan Momo sarta Dodi nyelukan Maya harita teh. Atuh kudu di jero kamar kadenge aya anu nyelukan. Tah, sigana aya suara Abdul jeung Dodi. Ceuk Maya. Hayu atuh, kabeh ayeuna urang kalaluar. Aman ayeuna mah meureun. Momo geus rek nempakeun kunci kamar harita teh. Tapi kulisa gancang dicarap. Ulah wakamu bisi lain, bisi didengan wungkul. Hariwang kuring mah bisi sora anu nyurup ka Sinta nyamar. Ceuk Lisa waspada. Kumaha atuh? Momo jadi bingung. Sedengkeun di luareun kamar kadenge harita Abdul ngajarowok. Bah, eta Sinta bah. Bah, kasurupan bah. Ceuk Abdul bari ningali Sinta ngajingjing peso dapur. Sabut narajang ka Bah Edo. Manesha batuannya ikut campur karena urusan urang. Aduh Bah Edo rekat naki serangan Sinta ku leungeunna mokaha
tanaga Sinta bangun ngadadak rosa harita teh. Weh, wani nyurup kana raga ieu awewe. Saha anu nitah maneh? Aing eueuhan nita, tapi aing nyuruh resep ka ieu awewe anu caricing di ieu pila. Sarta kabaik wae ngarek dibawa ka alam kaula. Lawan bodas, lawang pikeun kaula hudang deui, geus aya anu mokakeun. Jawab anu nyurup ka Sinta, bari hiup peso dapur. Dina cekelanana Sinta ngahiup deui arek nembus peuteung Abah Edo. Di jero kamar maya keur noo, nempo ka tengah imah, tina liang kunci katempo ku maya aya Abdul jeung Dodi harita ngajaranteng, sarta saurang lalaki kolot anu teu wawuh kumanehanana mah keur nyang hareupan Sinta. Laju maya harita ngagerok ka Dodi jeung ka Abdul, atuh momo jeung Nuliana jadi panasaran, laju noong tina liang kunci pikeun mastikeun atuh saenggeus jelas mah saha anu di luar. Maya momo jeung anu sejena gancang mukakeun panto kamar. Maya tuluy silih rangkul jeung Dodi, momo silih rangkul jeung Abdul sabab bungah pada salamet. Iwal ti anu sejen riukna bangun nguyung ngemuk kaka sedih, sabab nu lainna mah masih leungiteun ku pasanganna masing-masing harita teh. Bulu gerak ka luar kun, ieu bagian kaula nguruskeun anya. Tapi bah kumaha Sinta bah? Oh, ieu geus lain Sinta geus aya nu ngawasa awakna. Buru gerak nit gancang. Lain ngadon ngajaran teng kitu. Ayo burukeun, sarametkeun diri anjeun sakabeh. Ceuk Bah Edo anu nitah kakabehanana kaluar ti eta pila. Atuh gancang ararindit ti eta pila kabeh kalaluar. Sesa bawaan anu memang masih penting harita teh dibawa ke jero mobil, tapi nalika Abdul jeung Dodi marupakeun mobil, manehna kaget lain dikiupna. Sabab di jero mobil Dodi jeung Abdul harita nyampak aya bugangna Ihsan yang saya dina jok tukang mobilna Abdul. Bari dina kayan peuteungna anu tapak ngobrosan kulingis teh kumbah Peron, panuna ngorolongo tapak nyokel, sedengkeun dina mobilna Dodi temong harita bugangna Susi ngalumuk eueuh peucitan. Getih diri tu di dieu usrat asret manehna dua nana harita dua layon eta geus rada garing, jabaning deui geus rada narnaran bau bangke. Teu wudu atuh kabeh jadi kaget nempo eta kaayaan teh. Jeung dina kaayaan kabeh keur kaget kitu, ngadadak layon Ihsan jeung Susi terus harirup jeung perulingan. Panun Susi katara tinggal bobodasna wungkul, getih boroboran tina sumut jeung bahamna. Gajleng dua layon anu harita kasandingan dedemit langsung narajang kakabeh jalma anu aya di dinya. Anu harita barirat nyalamatkeun dirina masing-masing, ararasup deui ka jero pila anu kayana jadi pararoek teu katingali deui Bah Edo anu masih taruh di alam lemes. Sarta caturkeun harita Sinta anu keur tarung jeung Bah Edo, rikat manehna loncat neraja ngakabrug harita teh ka Bah Edo anu kabawa ngacengkang ka tukang, sarta leungeun Sinta anu paranyang kuku-kukuna tur sarareukeut harita teh ngakelasar kana beungeut Bah Edo arek terus ditojoskeun. Ngilu jeung aing ayeuna mah sia teh Edo. Ikrar diri jadi anjek-anjek kaula. Edo, si Sinta geus jadi milik aing deuleu Edo. Ulang ajar. Sudi teuing sia ulang ajar. Maneh bener-bener iblis lakna deuleu. Antika estu busuh manusia alusanyana. Kaula nyaho
Antika ditahan si Berot sia kurang ajar. Awas ya. Hiya. Hai. Cengkang koleweng kebru. Sinta awak nangoleweng ka tukang nengar tembok. Sedengkeun peso dapurna peunang direbut ku Bah Edo, laju dicecepkeun kana dadana Sinta meh jero tur barang jeung kitu. Gajelang Bah Edo lumpat ti jero pila laju muru deui. Imahna lompatan bari ngahegak nyorang ka alam nyata deui harita teh. Lumayan tanaga Bah Edo rada kakuras. Peheung ngagetihan katurih ku kuku Sinta anu pararanyang. Leuwih deui ti kitu Bah Edo kamampuhana bisa ngambah ke alam nyata jeung gaib sacara singet mata teu aneh. Lamun harita dirina bisa tereh nepi ka imahna deui teh. Brek sila mantengkeun hiji ilmu khusus salaku dukun atawa paranormal anu bumela ka jalma-jalma anu keur diteror ku Bah Berot. Ayeuna tunah heula kayaan Bah Edo kocapkeun deui di tempat sejen. Pok harita Lisa Cumarita. Ari Randy jeung Maman kaparananya can baralik balik. Ari urang ayeuna aya di mana deui ka yang pila nah beceri kieu. Ceuk Lisa anu harita inget ka Randy. Oh, urang geus aya di alam nyata, Lis. Jeung berarti Randy jeung Maman masih aya di alam lemes. Ceuk Abdul harita. Nah kumaha ieu teh maksudna Abdul? Urang teu ngarti, kuring teu ngarti. Ti tadi urang aya di alam nyata aya di ieu pila apanan? Tapi pananya Lisa can kaburu aya nu ngajawab. Sabab ti luareun pila jol aya jalma ngajingjing lingis panjang anu tayalian ti Bah Berot. Hei, saha maneh? Rek naon ka dieu, hah? Rek naon? Dodi jol muncereng ka jalma anyar datang, sarta curiga eta jalma memang niat jahat kamaranehanana. Tapi Mbah Berot teu ngomong atawa ngajawab, tapi ngadon molotot pikasieun harita teh. Di luareun pila kadenge deui tilu sora-sora anu aneh. Lamun di Afrika mah eta teh sora zombie atawa mayit hirup ceuk basa urang mah eta teh. Jeung memang nya harita teh layon ihsan katut layon Susi anu geus teu kemleng deui teh warugana disusul ku layon Sinta anu dadana masih aya peso anu nancep. Harita lempang ka jero pila bari katingalina pating jarijeug ngaluarkeun getih hideung tur kental tina bahamna baloboran. Jeung aneh panon Susi jeung Sinta jadi tinggal bobodasna wungkul. Mbah Berot teh mung nyang hareup ka eta tilu layon bari sembah hormat. Urang bari seueur tumbal kau danun Gusti. Ceuk Bah Berot bari rengku hormat ka eta tilu bugang anu dina jeroana mah eta bangsaning dadamit pujaan Bah Berot wungkul. Tilu bugang harita kadenge ngaluarkeun sora anu aneh. Nempok kitu atuh Abdul katut kabehanana jadi soak. Komo awewe mah jeung rawah riwih ceurik sieun ngalaman hal anu teu dipiharep. Keur kitu kabru tilu layon harita anu geus leungit akal kamanusaanana harita pating garajleng kawas maung anu rek ngarakep mangsa. Pating kelabrug arek ngegel beuheung Dodi jeung Lisa katut silpi. Maya Mumu jeung Yeni ngaranyu kaget. Malah Yeni mah langsung ngadeprak kapiuhan teu inget di bumi alam. Lepaskeun kuring. Lepaskeun. Mumu, Maya, Abdul tulungan. Ceuk Lisa harita. Mbah Berot kadenge ngomong. Penting ieu maneh bakal jadi tumbal pikeun cungcudan kaulah. Ayo, ari kabarana sieun.
Ari kalebur. Hasuk. Bisa mah. Maneh teh saha sebenarnya? Jalma atau setan, ha? Dikumahakeun baturan urang. Bebaskeun. Dulu mun sareng ka Mbah Peron. Ari Mbah Peron kadenge ngadon seuri bari nyari tali. Kaulah Mbah Peron. Aduh ngakukuh kudu lau deuleu. Siap pikeun nyopot nyawa retika sia kabeh pukul mah. Oh, jadi anjing teh jalma anu ngaran Mbah Peron ya. Jahat pisan. Tetela anjeun Mbah Peron. Abdul beki wani ngan hanyakal waktosna kabujeng seep heuleuh. Atuh carita Sunda dina Wandah Horor bagian katiruna kurang cekapkeun wae sakitunya. Insyaallah ini urang pedarri dina seri anu kaopatna. Hapunten tina sagala kalepatana sakituna kapiatur. Timang Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.